Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta, dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja ngagalura ibarat ombak sagara. Di sisi basisir laut pantai carita nyadidinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta, dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja ngagalura ibarat ombak sagara. Di sisi basisir laut pantai carita nyadidinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra
geus jadi gustina sirah dijadikeun suku dijadikeun sirah amit-amit bararai na ulu bilahi mindali Silih siku, silih seret, silih banting jeung silih jongkokeun teu dulur teu baraya, komo dengan jeung tetangga kakukuranku, kabentuk amarah, asal di dunia jaya akhirat rumah jaga kakukuranku, kabentuk amarah, asal di dunia jaya akhirat rumah jaga manis di alam dunia, buntang banting kokoreh dudunya bohong tugas utamana, ngalakonan nu lima waktuna subuh lohor asal maghrib isya ngan dudunya jeung dudunya, harta benda jadi tujuana ngan dudunya jeung dudunya, harta benda geus jadi gustina sirah dijadikeun suku dijadikeun sirah amit-amit bararai na ulu bilahi mindali silih siku, silih seret, silih banting jeung silih jongkokeun teu dulur teu baraya, komo dengan jeung tetangga kakukuranku, kabentuk amarah, asal di dunia jaya akhirat rumah jaga kakukuranku, kabentuk amarah, asal di dunia jaya akhirat rumah jaga Sanes gitu kada biasa ngabentenkeun mana emansipasi nu mana emansisasi. Tah, pamina model kieu mah emansisasi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang sigala pada ngelawan kodrat wae ai geri cenah emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis berang penting bisnis naon duka teh teuing salakina di imah ngajaga tulang mantong anakna diasuh cukup khusus terjeng bamuan hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarekeun di salaki cenah duitna teu cukup wae emas berlian rejem ngaku batik tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawan awewe nu ieu lain awewe modern tapi sakti daging benci teu tukang jagal nganut emansipasi kaluar tina aturan montong
ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat. Emansipasi teh persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Hari no goreng mantap sama montong atuh euy teu menang ngelawan kodrat di rumah euy. Paribasa hayang maju make jeung hayang jadi bapak sagala rupa. Single parent tetek mengek kumaha eta kebutuhan biologis itu kudu cara biologis. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi segala hayang segala moal bisa atuh istri mah jantan istri pamegat jantan pamegatna atuh di mana-mana cenah emansipasi bari utekna ngarti bisnis teberang tepeting bisnis naon teh teuing salaki di imah ngajaga tulah pantok anak diasup cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarep genti salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumarimanya emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawa awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentu kang jagal ngandut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentu kang jagal ngandut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentu kang jagal ngandut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentu kang jagal ngandut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat. Kota letik camperenik najan letih tapi resik ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang di papais ku Cipeles tampo mas nu mata kuas Cimalaka pamandian ngagenyas caina herang jajaka sareng nyimojang indit mawa sariasi nyacapkeun rasa hati Cimalaka jadi jug-jugan caang bulan 14 caang mabrahat cahayana nama endah katinggalna kota Sumedang
najan letih tapi resik ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang. Di papaes kuci teles tanpa mas nu mata kuas Cimalaka pamandian ngagenyas caina herang jajak sareng nyimojang ingit mawa sariasi nyacapkeun rasa katina Cimalaka jadi jug-jugan caang bulan 14 caang mabrah